Sampurasun. Hei rakyat Sunda, ieu kula datang rek nepikeun hiji pamenta kula ka Randika. Kula hayang nenjo Sunda ngahiji dinu laku lampak jeung paripola. Sadogdog, saigel sapihanea. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Kacai keur susuci, kadarat keur ibadah. Hiji amanat kula sing inget jeung kade poho paku sarakan. Kula paing-aing, kula asa aing ngarasa pangjayana, asa aing pangkakoncarana. Randika salaku orang Sunda, hirup teh kudu yuni kembang, ulah julit ati. Hei rakyat Sunda sakabeh, sadaya seueuh putu Siliwangi, boh nu di Priangan, nu di Cirebon, nu di Banten, oge seueuh putu sadayana anu aya di Buana Panca Tengah. Kula mihape kade pisan, kula silih pagentreng jeung sesama putu Siliwangi. Ade goreng masih dulur sorangan. Mun salah gancang omean, mun bener geuwat tuturkeun. Kade ulah jadi putu Siliwangi nu munapek, poho kalembur, watu banjar karang paminangan. Poho kagelung, kade ieu Randika sing inget di mana, keur di mana, jeung reka mana. Nitip kula negeri Sunda anu endah, mihape nya barudak. Wing, regepkeun ku hidup. Yen musuh teh lain wae anu bisa katenjo ku panon bonconong, tapi aya musuh nu teu bisa katingali ku mata lahir. Kudu ku hate, kudu ku rasa. Ayeuna geus bejeuna hidup surti. Yen musuh anu paling bahaya teh ayana di diri urang. Terus Wing kedak kumaha, Bah? Hidup kudu fokus. Hidup kudu apal ka diri sorangan, kudu nepi ka apal kuring kana kurunganana. Carana, Bah? Bersihkeun hate. Nuhun, Bah. Atur nuhun Wing tos diamutan. Tapi, Bah, pami zaman kiwari pangabisa nu kurang dipiboga tiasa kaangot teh, Bah. Ayeuna mah digedil ge maot, Bah. Bade nu silat jago ku kumaha oge ari Abah. Salah gede Wing, mun aya jelema nu boga pipikiran kitu patut. Silat lain ngan saukur olahraga bela diri, komo keur ngajago mah. Tapi loba nu bisa dipilampah. Di antarana diajar rasa surti, surti ka alamna, surti ka nu nyiptakeun alamna, surti ka lingkungan, surti ka diri sorangan. Nya eta urang bisa diajar ngajaga hawa nafsu. Nuhun, Bah. Naon anu salami ieu Abah ajarkeun ka Wing. Wing janji, Bah, bade diamalkeun. Tur nuhun pepelingna, Bah. Bah, Wing nyuhunkeun Widi bade nepangan rencangan di kota. Oh gitu. Mohon, Bah. Nya atuh hati-hati Wing. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Wing,
catat dina sajeroning hate hidup cadu moal jeung ulah boga musuh sabab silat lain keneangan musuh. Nuhun bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capung, mana jatah aing? Jatah naon atuh Kang? Jatah naon? Jatah mana jatah? Burung. Lo balesau. Aduh, Pung. Capung. Pung, aya naon ieu? Mana balatna? Cicing mana ulah piluan. Ieu urusan aing. Nah, dang mana ke aing? Ayo. Ribut jeung aing. Hei, ayo naon ieu? Ieu kan si Capung bumer jatah ka urang. Urang ditarenggelan kieu. Tah ku balatna. Ya. Wek nu boga kawasan di dieu. Sing saha wae nu ngamen di tempat dieu. Kudu setor ka dewe. Yeuh, maneh teh budak anyar di dieu. Montong pipiliweun kana urusan dewek. Tong hayang jadi pahlawan. Maneh wani-wani negeulan anak buah dewek? Punten Mang, abdi mah mung sakedar ngabela diri. Malihan mah anak buah Mamang nenggelan si Capung sareng abdi. Ayo Pung indit. Sanggeunahna maka jeung rek indit. Beresan. Letuk, siapa nonjok aing? Situ na ngelok. Mana bet ngelok? Teu baralek. Ayo. Naon sih ieu? Halangan dewas ya. Kadiekeun eta tetopong. Iya totopong. Sangeunahna wae marentah. Teu apa, eta pamasian pun bapak. Pun bapak. Nu kieu bae dipikareus. Yo. Ngajagonya manehnya. Wing, catat dina sajeroning hate hidup cadu moal jeung ulah boga musuh.
boga nu bingung. Eta bah, abdi teh karanapan ku si Uing. Si Uing mah teu nanaon. Ngan baturna we. Kunaon baturna bah? Aya nu cilaka. Ye. Ari mikeun ilmu teh ulah setengah-setengah bisi hejotihan. Balu karena kan dicilakaeun oge keur si Uingna. Gabungan setengah-setengah. Mohon. Mikeun ilmu teh ulangan ukur cangkang we jeung cangkang. Aringan ukur cangkang mah lain jiga baheula. Tapi kudu jeung eusi-eusina eta kudu nepikeun ka tuntasna ilmu teh bikeun. Si Uing masih bolon. Bolon teh ngan ukur cangkangna, tapi jeroana mah tetep kudu dieusi ku urangna. Urang mah sebagai kolot kudu ngaping, ngabebenah keur budakna sangkan bisa nanjeur dinu ilmuna. Boh agama, boh budaya, boh silatna. Eta kudu nepikeun ka tuntasna ilmu teh bikeun. Hampura Abah. Uing tos ngalanggar janji. Bah, hapunten bah, hapunten Uing bah, Uing tos ngalanggar janji bah, hapunten Uing, hapunten bah. Kunaon si lain teu bisa nikolat amanat Abah. Budang Uing, budang, lawan Abah, lawan Abah, lawan Uing. Tolong kodene nama manyu batang kalu putim borok kojaru nama minawan tanam panjai mirik ko nama mirik batang Lain kata bisa kalawan zaman kesedaya. Ayeuna kudakeun amanah si lain. Lawan Abah Uing. Lawan. Ngagugu nafsu kenilakakeun batur. Sabab anjeun sorangan bakal cilaka. Pung, capung, budang pung, sare wae. Wing, kemana wae ai maneh? Aya Ujug-ujug indit, kurang neneangan. Bukan teh balik ka lembur, tah korang tinggalin. anter Uing ke tempat Mamang nu tadi. Mamang nu mana tuh? Mamang nu tadi nu gelut jeung Uing. Mang Koswara? Pokokna mah Mamang nu tadi. Pokokna mah anter we. Ayo.
pencetan teh. Nah, itu. Assalamualaikum. Rek naon mereka dia? Can puas? Mana yang salahkeun dewek? Yang nyindrakeun dewek? Punten pisan mang. Tina palebah ieu rumaos uing anu lepat. Ya. Lamun marane ngagugu mah. Mua nepi ka kejadian dia kieu. Deula tah. Ah, deula. Bisa jadi narurut. Bisa jadi mere bagian. Man marane anu pedegong. Pang-panga. Aneh, asa cuma kopisan. Ya. Saumur hidup dewek. Can pernah dilelecek budak setempat ke maneh. Sanes kitu mang. Naon? Memang uing anu lepat. Rumaos uing tos ngalajur nafsu. Uing teu tiasa ngendalikeun amarah. Uing nanda dihapunten mang. Tapi mang, mamangnya campah kana ieu totopong. Sedengkeun totopong teh mibanda ajen nu kalintang luhungna. Mang, ieu teh warisan budaya leluhur urang. Lamun mamang ngaku jadi orang Sunda, tos sabadina mang. Kudu mupusti tur ngamumule tali paranti leluhur urang kalayan hade. Lamun teu ku urang rek usaha deui. Emut mang. Uing miharep ti ayeuna kapayun. Mugia mamang tiasa langkung wijaksana. Hiji sinatria mah mang. Moal dugi ka ngarugikeun nu sejen. Sifat sinatria mah mang nyaeta hiji manusia nu bisa nungkulan hawa nafsuna. Cag, simkuring semetiu. Simkuring seja amitan. Sakali deui uing nada dihapunten mang. Assalamualaikum. Yang nuhunnya geus ngalingan dewe. Sawangsulna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke mana? Alam mel tong ka balik eta. Kang, saha eta Kang? Eta teh si macan. Jawara bayaran. Kuring di titang juragan. Buruan si macan. Aku balas dendam ke baturan maneh. Macan, batal ku nya. Jawab dewek. Geus balung nebahang timur jeung si Uing. Kuring geus di dieu. Pungkaskeun we ayeuna keneh. Hirup atau paeh. Aing mah. Kalau ini teh dieu. Sok dewek apa? Kana adatna si macan. Mana bisa celaka? Sok ini. Kan si macan mah dewek jeung hareupanna. Bios mang.
Ingat Wing, silat lain kerkelehkeun lisan, tapi silat kerkelehkeun diri sorangan. Nafsu nu teu hade bakal jadi tamiang balik ka bitis. Bakal balik deui ka diri sorangan. Tuturkeun hate nu bersih, nu antukna kabeh bakal kacanggem. Si laing bisa wae main aing, tapi nasian teu.